Bismillahirrahmanirrahim. Asal ngertelakeun panduduh. Panduduh aya genep sadayana. Hiji niat, kadua ngumbar beungeutna, katiluna ngumbar leungeun duanana, sing kakurung jeung sing
10 genep nu tadi jangan was-was. 7 puasa jeung tolak kadalapan ari ngaliwat ka masjid kasalapan. Harap ngaliwat mun getih sieun ngecret ukur makruh lamun aman urat aret. 10 dialap suka antarana tuur bujang najan teu aya sawatna. Pasalen sareng nipat ari kadar heng anu paham saeutikna kadar sapoe sapeting kaluarna. Ari galibna genep atawa 7 najan kaluarna getihan teu puguh. 15 dinten jaman pangseueurna najan sajam unggal dinten kaluarna. Suci antara dua hen saeutikna 15 dinten sinareng wengina. Ari 23 adzan napi 24 galibna diistri. Ari seueur sucina teu dianggeran sok aya istri saumur teu kotoran. Lamun datang ada saeus manjing waktu anu mahikeun salat nu boga waktu. Halna kacan salat dina waktu eta maka wajib podo salat nu harita. Lamun leungit maneh maka wajib mandi najan tacan tapi kana galik suci. Lamun waktu aya kene terus salat mun teu aya terus podo kadelepan. Najan eta waktu salat ngan sakadar jaman takbiratul ihram teu ditalat. Sarta wajib podo anu samemena salat waktu anu menang di jamana. Kaya suci waktu isya sareng asar maka wajib podo maghrib sareng duhur. Ari salianti eta kaya suci waktu subuh podo subuh bae hiji. Ari saeutikna kadar jaman pas eta sagecotan getihan teu teras. Ari galibnya pas 40 dinten pangsa